atuh. Baraya sadayana simkuring di dieu bade nyaritakeun aya hiji kajadian di kampung nyaeta aya dua ibu-ibu anu tergiur kana minjem duit ka Bank Emok. Maranehna tergiur kana peminjaman Bank Emok eta kusabab keur butuh duit ajang shopping. Dina hiji poe aya ibu-ibu keur nyarambal. Maranehna keur ngobrolkeun masalah rumah tangga jeung pangabutuh sapopoe. Nya ce ayeuna mah naon teh BBM teh mungkin naramain kamari oge di beas aja ini kan sekarang nya eta kamari ge meuli minyak meuli mahal 20.000 saliter. Nya BBM teh nya naramain kitu pusing da jadi boro-boro jam dahar jam meuli mas ge eueuh. Ya mah kudu minjem ka Bank Emoknya. Hah, Mbak Emok teh naon? Eta ning anu sok nagihan duit ka imah-imah. Emang aya nu kos kitu ayeuna? Aya. Hege aya kuring ge hayang atuh ari kitu mah, tapi dasar ge kuring mah korek pisan, ceu. Atuh sakali-sakali we urang ngawadul. Are atuh mah kitu mah butuh je keur shopping. Emang artinya saudara kitu. Bisa punya bae. Oh, siap atuh. Kayak dibejakeun ka Bank Emokna. Heeh, ceu nuhun nya cenah. Heeh. Mun atuh cai kitu mah kuring sukan ka dede nya ayeuna mah can ngamanjan budak. Baik ka dede nya enjing. Nya atuh cai mun ayeuna bade we heula nya cenah. Nya atuh hayu. Medan mah Isukana Ceu Aan jeung Ceu Imas kumpul di teun Ceu Aan. Aceng Sibang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga calik-calik. Damang kumaha damang? Aduh, ieu sok gimana lah. Bahaya menali. Assalamualaikum, aya naon kitu? Oh. Ageng kieu. Teu atuh sakiman teu abeul. Kang Lima teu make jaminan. Jeung di ieu mah bisa langsung cair ayeuna. Jeung bawa teh KTP mah. Teh negara teh. Oh, bener. Atuh abdi setuju deh kena persyaratanana. Abdi kan nyoba KTP-na. Nah, terus atuh sok ditanda tangan heula. Es ke Pamilo. Mang, ngoyong besar es. Mang, itu sabarahaan. 5.000. Gimana, Mang? Panina pokok kita ya. Iya, metero hiji. Itu tumpu aya es Kamilo meseri jeung budak. Hayu cah ya Indonesia. Mang, ieu teh naon? Es ke Pamilo Sabarahaan? 5.000-an. Nah, geuning meuni mahal. Coklat Itali ieu mah. Hanya Nuhun. hayang atunya, cah hayang teu? Hayang dua we dua. 2. Aya Bu R. Sia, Ceu, kumaha damang Aceu? Keur aya damang mah atuh. Cah keur meset? Ya, mesen. Oh, kayak tuh Mang dia sih. Bade 2 Tilu atuh baju. kilo. Atuh, coba emok teh buru bulan telepon. Coba ieu ke helm teleponnya. Halo, Mang. Coba ka dieu aya di tempat ieu hadiahnya. Nah, nuhun. Arek naon ngomongkeun Bang Emok ceu? Atlet nambut aja pan shopping meureun Mang.
Ini tong gagabah ngaju ka Bang Emu, coba emukna aya gimana arageum. Wah Bu RT eta mah dijamin. Agem gimana oge. Bunga tuh dahu kumaha deui da abdi teh selera pangabutuh. Nya muhun coba salaki agem. Jeung mun kedua kenal gawe teh. Jadi ini bagian ngalengitnya. Jadi teka tempuk. Ya, Nuhun nya. Aja aya di payunnya. Mangga. Nah, langsung nya mangnya. Bu. Nuhun Mang. Ini kami Assalamualaikum. Salam. Mangga calik ah. Mah ieu KTP teh. Ieu ada aya KTP. Terus Di abdi teh ieu carangku ah. iya Jaminan kurang pas duit tinggal tanda tangan di dia. Nah, iya we gara cek. Acisna langsung cair. Cicenya, iya. Ini di siang hari. Bercandanya. Nya Tapi pada angkat dia. Assalamualaikum. Poe isukana Ceu Imas ngajak balanja ka Ceu Aan kusabab geus menang duit ti Bang Emok teh. Ayo atuh urang shopping teh pas ieu non asisten tos aya. tapi cuma hanya kendaraannya. Mungkin we nyewa mobil. Tapi kan musim pid izinan ku salaki ari jam shopping mah. Aduh, kumahanya iya we nya apa bebeja wae kitu syukuran ti Bu RT. Tapi dah kumaha sih yang pid izinan ku salaki. Moal atuh mau kanyahoan ieu. Mana di mana sih entar syutingnya? Lu mana tuh? Pi, Ya, dia pada angkat kata syukuran Bu RT. jeung saha tuh? Sareng Caan. Oh, nya tuh stop. Nya atuh. Di imah Ceu Aan sarwana, manehna ngawadul ka salakina. Mbah, bias teh bu pada kata syukuran Bu RT. Saha wae kitu. Biasa we ibu-ibu. Oh, jika tuh gawe bade angkat tasakuran mah. Tapi pang damelkeun la kopi. Nya muhun atuh kedapnya. Ya, sok mah. Dina poe eta saenggeus Ceu Imas jeung Ceu Aan bebeja ka salakina, maranehna langsung mangkat ka tempat shopping. Mantung ben teu jualan. Itu apa Bu? Libur. Oh iya, ari kamari apa tuh Caan jeung Ci Imas kamarana. Oh, tak apal euy. Ke kamari mah pinjem duit ka Bang Emo paling ge sahobi. Ya ini wani rambut atis ka Bang Emo. Nanya nyali batur game sini. Terus atuh abdi di payung ya. Ya, mangga. Kang Asep keur lempang di jalan terus kapanggih Bu RT. Bu tos di mana? Biasa tos di desa. Cenah aya syukuran teh. Kau saha ieu teh? Bojo teh nih teh. Ada aya acara syukuran naon di bumi mah. Pada tadi teh abdi teh ninggal ke kalurun dina mobil mau kecandakan. Nah, lihat banyak. Trek balik, Kang Ujang panggih jeung salakina Ceu Imas. Maranehna ngobrolkeun pamajikanna masing-masing. Ada maka alhamdulillah. Kang ari istri teh syukuran di rumah gue teh. Nuhun kan. Ya syukuran. Tapi tadi aku ka budak sareng gue teh saurna saya syukuran. Berarti sabar rohongnya teh.
Di imah Ceuimas, Kang Asep datang bari umbak-ambek. Oh, neng tas uwi. Licing, tong loba omong. Enak diuk, loba nu kudu diobrolkeun. Kunaon neng meni ale datang kitu. Enak jujur. Maneh geus di mana? Pan eta entos syukuran ti Bumina Bu RT. Bieu urang ka Ibu RT. Syukuran, malah ningali maneh turun tina mobil. Tina mobil naon teu oge. Geus enak mah tong ngawadul. Jujur we, geus di mana? Entos shopping eta ge kucaan diajakan. Nah, atuh ngawadul ka urang. Pan ke bising teu diizinan. Arek diizinan, teu diizinan, izin mah kudu. Nya atuh hampura tupi. Nya tuh tenan naon, tong diulangin deui nya. Ya. Di imah Kang Ujang jeung Ceuaan ge kajadianna sarua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, aku teh ngabohongnya ke Abah. Ngabohong naon ari Abah? Tadi cenah teu angkat ke syukuran Abu RT, tapi malah amang cenah sareng Bu Imas. Jaga nguping mah nyambut acis ke Bang Emo. Abi teh bade nyarios ka Abah, tapi sin Abah ngambel. Sabaraha duit eta? Itu setengah bae kalau bateuing. Teu loba teuing kumaha? Eta sakitu lobana. Komo bari perkayaan hese kieu. Cik coba Abah hari nanya, aku kumaha bayaranna? Nya ti pangala Abah tuh. Tuh udah ibu mah, nanaon teh sok ngadakeun pangala Abah. Nyu kaayaan keur hese kieu. Nya geus atuh bae da kumaha deui ari bae pangala Abah mah. Tuh ari tos kieu teh Abah deui nukeuna. Yang geus engke mah tong sok kabawa pergaulan sakaba-kaba pergaulan gitu. Nya muhun atuh Bah. Nya tong deui. Tah baraya sadayana, kukituna amanat pikeun urang sadaya entong minjem duit ka bank lamun lain dipake pikeun pangabutuh sapopoe. Komo bari ngabohong ka salaki mah. Nya sakitu ti simkuring ti kelompok hiji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.